أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dina setiap urusan kebaikan itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah lafaz yang sangat luar biasa. Lafaz anu membukakan dina setiap urusan kehidupan manusia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting bismillah. Malah aya hukum aturan tina bismillah. Menurut versi fikih, Bismillahirrahmanirrahim itu aya 4 hukum bismillah. Nu kahiji ngucapkeun bismillah aya anu hukumna wajib. Maca bismillah anu hukumna wajib gambaran kumaha? Maca bismillah anu hukumna wajib gambaranna nyata ketika orang maca Fatihah dina keur ngalaksanakeun salat. Ketika orang salat Allahu Akbar, kemudian maca doa iftitah. Setelah doa iftitah maka membaca Fatihah. Fatihah di sana terdapat bismillah. Maka pembacaan bismillah dalam membaca Fatihah ketika melaksanakan sholat adalah hukumnya wajib. Dan apabila tidak melaksanakannya atau tidak membaca bismillah ketika membaca Fatihah dalam melaksanakan sholat, maka teu sah sholat. Nah, sabab hukumna naon? Wajib. Sabab hukumna wajib. Sedangkan ari wajib diganjar mun dilakukan, disiksa lamun ditinggalkan. Lamun versi salatna berarti diganjar lamun dibaca, sah salatna lamun dibaca, teu sah salatna lamun teu dibaca. Maka hukum maca bismillah dina keur maca Fatihah dina keur salat eta teh hukumna wajib. Hiji nu kadua hukumna teh naon? Sunnah. Tadi nu kahiji naon? Wajib. Nu kadua nyata hukumna sunnah. Maca bismillah anu hukumna sunnah kumaha? Nyata ketika orang berbuat kebaikan maka hukumna sunnah maca bismillah. Setiap urusan-urusan kebaikan maka awalilah dengan pembacaan bismillah supaya orang ngameunangkeun ganjaran pahala sunnah. Aras ya. Jadi orang rek ngaos awalan ku bismillahirrahmanirrahim. Erek usaha da sabab usaha teh mangrupakeun sesuatu pekerjaan anu baik. Sabab orang keur neangan nafkah jeung keluarga. Lamun anu geus berkeluarga, masih nu can berkeluarga kan terus aya keluarga, indung bapa, adik, lanceuk eta teh keluarga. Tentu urang teh pasti ngabiayaan ka adik-adik urang. Maka usaha urang itu awalilah dengan bismillah karena usaha itu adalah perbuatan yang baik. Maka supaya menang naon? Pahala sunnah. Kemudian contoh seperti nyeuseum atau erek ngaulaan nu jadi istri, erek ngaulaan nu jadi suami, umpama lamun istri teh mah awali dengan bismillah. Erek masak, erek tuang, awalilah dengan bismillah. Erek make baju, erek asup ka masjid, erek maca Quran, erek membuka lembaran-lembaran kitab, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim supaya orang menangkeun pahala bismillah. Nah, kan aya judulna di kalangan pemuda babakan adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dina kebaikan. Para pemuda itu adalah figur untuk masa depan. Maka alhamdulillah wa syukurillah
dengan suasana yang suasana baru, ada kajian malam Kamis, inilah suatu kebaikan yang mudah-mudahan menjadikan contoh. Jadi fastabiqul khairat. Maka awalilah semua itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, itu perkara sunnah. Setiap perbuatan nu baik bawali dengan bismillah, maka eta maca bismillah jadi sunnah. Nu katilu hukum maca bismillah teh anu hukumna makruh. Kumaha gambaran hukum maca bismillah anu hukumna makruh? Hukumna maca bismillah anu hukumna makruh teh nyaeta ketika orang berbuat hal-hal anu makruh menurut syar'i. Hukumna makruh anu menurut syar'i, maka maca bismillahna jadi makruh. Saperti naon? Syurbud dukhan. Naon syurbud dukhan teh? Udud. Eurek udud bismillahirrahmanirrahim. Eta jadi maca bismillah jadi makruh. Hadirin rahimakumullah, eta nomor tilu. Nomor kaopat, pembacaan maca bismillah itu aya nu hukumna haram. Kumaha anu maca bismillah hukumna haram? Ketika orang rek berbuat hal-hal anu haram menurut syara, hal-hal anu haram menurut syara, maka eta hukumna oge naon? Maca bismillah jadi haram. Rek berbuat zina, bismillahirrahmanirrahim. Erek mabok, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Erek nanti perkara anu haram, maca bismillah. Nah itu teh jadi hukumna maca bismillah jadi haram. Temenang maca bismillah oge, sabab urang rek ngalakukeun perkara anu haram. Jadi maca bismillah teh sabaraha? Aya sabaraha hukum? Aya 4 hukum. Hiji aya hukumna wajib, kadua aya hukumna sunnah, katilu aya hukumna makruh, kaopat aya hukumna haram.